Sunda, rasa disapirakeun. Karangan Rudiansah. Bagian kadua. Oh Keur kitu pelayan restoran Tembong geus datang deui, bari nang deui baki 3 porsi dahareun jeung jus. Kalayan bari adu harga teh harita diselang ku barang dahar. Tah kumaha ayeuna, bage janten atawa moal. Tanah 100 juta teh alem. Tanah jeung imah pasti raoseun pisan dicicinganana, ceuk Adam nuduhkeun. Wawan rikat ngajawab, tangtos janten atuh Kang Kupami tos cocok mah kaayaanana. Ayeuna mah cuang tinggali heula we atuh kaayaan bunina kumaha. Janten henteuna mah engke tos di ditu. Oh kitu sae atuh. Nam cuang tinggali kaayaan rumahna kumaha ceuk Wawan hageut. Ayeuna wae ieu teh hambali tumani. Nya ayeuna atuh maena isuk. Ari hambali, hehehe Adam seuri. Tur sanggeus kitu mah kuluanana terus aringgit nyuri tempat tanah jeung imah anu rek dijual. Anu lelengkona aya di Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Hambali bareng inditna kana mobil Adam. Tapi Wawan mah inditna kana motor sorangan. Jeung teu kacaturkeun deui kumaha di jalana tiluanana geus narepi ka tempat anu dituju. Jeruk tarurun tina mobil jeung motorna. Duh raoseun nya tempatna. Cekap kanggo abdi muka kompleksi, moal karagok dina usaha, ceuk Wawan. Waktu nepi ka tempat tujuan, sarta ningali tempat imah anu arek dijual ku hambali. Jeung hambali teh pamuda anu geus sukses jadi makelar bisnis jual beli tanah. Tanah tuwuh di Cilengkrang, Bandung. Ngan nyaeta jodona rada seuseut hambali teh. Hambali jeung Adam marah-mah karomanana ari sabab klien langsung cocok kana tempat imah anu arek dijualna. Puguh imah mewah atuh. Janten kumaha yeuh 100 juta teh kios moal. Ceuk Adam, kios kanglah. Margi tempatna atos cocok pokona mah. Moal cangcaya, tembal Wawan. Alhamdulillah. Jual meli imah hambali menang hasil anu mucekil. Sanajan ukur jadi makelar oge. Poe harita hambali balik deui ka Bandung, najan kapeutingan oge di jalana. Kana beus hambali balikna dewina teh sajok jeung hiji wanoja geulis tupak. Dasar sial, hambali jog kahipnotis ku eta wanoja anu juk-juk ngajak ngobrol ka hambali bangun anu geus loma lila wawu. Barang balik nepi ka imah, hambali karak sadar yen koper eusi duitna tetela eueuh teu kabawa. Laju nelepon ka Adam miluhan deui. Komo indungna mah busadiah kotka ceurik ngagem deui ka nyengerian ras ku nasib anakna nyorang bagja teu daulat.